pisan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Oh, palingan di dianya di tangan diharap eueuh ku bibi. Heeh, bi ya keur meresan suluh ya. Balatak duh. Naon deh? Ayo ditanyakeun pugu A. Naon? Lah penting we pokona mah diuk lah ye. Naon di? Yang keur barang gawe atuh. Lah da bisi teh serius ada barang gawe mah. Oh, sok naon? Tanyakeun naon deh? Ya inget kan itu kan film baheula anu Satria Baja Hitam geuning. Heeh, ingat kumaha di Kota Rominami teh alin. Tah heueuh. Heuh kumaha tuh? Ada eta adi lanceuk jeung Satria Baja ringan. Penting cenah ieu. Please bi atuh bi fan orang keur barang gadag bi anjir. Sepenting itukah? Heh? Heeh bi. Heeh. Eta teh paalo-alo Satria Baja Hitam jeung Baja Ringan teh teh. Paalo-alo eta teh nya guys ya. Tah boga ua eta teh. Ngaranna Besi Holo. Tah eta masih keneh uwana eta teh. Kagok ebah anjing. Waya-waya bi aing ampun teuing. Bisa wae ya ya anjir ya. Kararas kalapa ya duruk wae gitu ku aing. Naon berat? Biasa we bos. Tuh. Coba bersih pan kebersihan itu sebagian dari iman, benar tuh. Awis rajin ini. Mana di ngarit? Ngarit berat aduh. Hoream-hoream ge manya hade di ngaliwatkeun anjeun anggar we para banjukut. Oh. Lo mau mah terus di. Ngan eta berat kosong teh pan boga domba teh 2 berat tapi di kana kabeh we jaluan. Kumanya solusinya berat. Sakan deui Atuh kumane we jaluan eta mah kasal mah. Manya atuh kosim kitu lo anjir. Kudu ngajaluan domba normal kosim ge. Sugan we anjir. Ya, dari pikiran mah ngagiclek. Tah tapi dukat lamun kasih saroceng. Daekeun dia nanya sok kawinkeun nih saroceng. Nying bisa we ka batur mah ya si Kosim. Mana boga dendam-dendam si saroceng anjir. Ya barina si saroceng mah ayeuna geus tersebut kana domba. Ayeuna mah manehna levelna geus naik. Numpakan muning ya nu. Lu bujur rada badak. Teu level cenah ayeuna berat urang kana domba. Teu moal bisa. Kumaha tuh berat lamun kieu nya. Kosim ieu boga ide berat. Pan hayam patelur oge nan eueuh jaluan tapi ngendog. Kumaha lamun domba kosim. Aya patelur. Ieu na daek tetepnya. Please kos. Pan domba mana kan lain logan kos. Apanya betul nogan memage kan leutik tah berat segera di kieu tah dipencet teh gua simcok pes anjir tah lamun disuntik vaksin ayam petelur mah dijamin ngagedean da gede tambangna teh nya juga hayam Podolna eta mah kos. Podolna lain nog. Lain podolna. Hideung. Heeh. Sok cobaan ku dirinya ceplok anjir. Eta nog doma. Bisa wae ya anjir ya bubuk ranginang ya. Ya, cek aing mah mending ge kieu. Eta ya vaksin jang aja. Cek urang mah suntik ke pemajikan di dinya, ke pemajikan di dinya ngano. Jadi lamun misalkeun butuh nasi goreng teh anjir tinggal pemajikan cenah ngaheujeun. Aman. tapi dah berat cahar berat kayak cobaan bos lah Anjing. Bayang nih. Mau jika nangan naon.
Kayak main pas ini ya ampun. Brad, ini hujan king nana ada army ramen ya. Homo atunya guys ya. Homo lah nyah nyeh nyoh tiris-tiris ya maunya. Tapi cenah Brad, lamun murah mie ramen, lajeng tempe cenah. Nah, Kayak jadi nate tempe ramen. nih anggar saremong dicelak deui wae anjir. Aing nu temperamen mah anjing ku sia tah. Itu teh jadi ngalewas kainya anjir. Hah bisa wae ya anjir ya. Naon anjir poho deui aing rek ngomong naon anjir. Hah cika-cika ya. Brad, si Kosim ka bae dia, Brad? Wah. Wah deh. Eta, Brad. Aceng geus aya saminggu na sia, Brad. Teu papanggih jeung si Kosim. Naon kamari mah aya ulin ka dieu. Ari dinya teh apa li, Brad? Kamari teh Aceng teh pasea jeung si Kosim, Brad. Ngahina bae angger, Brad. Mahina kumaha ieu teh? Kapan manehna teh bare teh bogeun hayam, Brad. Dibere ku Aceng teh sabibit, Brad. Anakan loba. Nah, terus Hayamna teh, Brad. Ku Aceng dipentah hiji, Brad. Heeh. Lain mere ieu geura. Ngobrolna kalah. Mane mah Ceng cenah. Ngaletak cidu sorangan ari kitu mah. Beureun Aceng sakumaha laparna ge ari cidu sorangan mah angger geuleuh, Brad. Oh mari keur batuk mah geuning. Ih, ngahina eta maksudna. nya untung tadi tonjok dadana ge eta si Kosim ku Aceng, Brad. Da Ceng lain ngahina Ceng eta mah Ceng atuh Ceng. Si Kosim teh atuh da ieu mah. Aing geus dibejaan anjir. Montong make ejeung paribahasa jeung si ieu mah. Da moal balik aing kudu ngajelaskeun ayeuna. Yeuh Ceng. Eta teh paribasa ngaletak lidus cidus sorangan teh. Paribasa eta. Henteu maksudna ayeuna Aceng nyiduh terus ku Aceng kudu dilemot deui atawa diletak deui. Maksudna eta teh Aceng sulaya kana bahasa anu kana janji anu pernah diomongkeun ka si Kosim. Atawa misalkeun Aceng geus mere ka si Kosim terus ku Aceng dipenta deui. Tah eta ngaranna ngaletak ciduh sorangan. Geuleuh angger, Brad sia. Anya Oh mah mun tes batuk mah geuning, Brad. anjing hayo we eta geus batuk anjir. Nirojit. Aya wae ieu anjir ieu. Menyan bodas ya. Masaan bos udah daya keneh mah. Aya 2 deui. Ya warnanya. Kumaha euy. Ayam petelor teh geus boga perusahaan anyar deui gaya di dinya euy. Untung urun eta ayam petelor mah. Lah pugu Brad rugi bae euy. Nah, rugi wae. Pas urang ningan indit ke kandang ningan. Heeh. Pas dina pakan ayam teh aya pil KB. Nu pamajikan urang. Sigana ayam teh macukan pil KB jadi teu ngendog-ngendog euy. Anjing. Atau geus rugi deui wae atunya aya teh usaha teh. Rugi, terus rugi. Anjing satu nu PKB di dinya atuh anjing. Ya mau aja. Ayo ripuh ya. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya. Balak kutak berkepala kuya ya. Kosim mah Brad prihatin ku sistem pendidikan zaman ayeuna Brad Prihatin kumaha. gara Bradnya barudak mimiti usia dini terus dialajarkeun pembunuhan. Awan deui wae ieu si Kosim. Pembunuhan kumaha sih teh? Tadi Kosim pas ngaliwat ka TK ibu-ibu guruna keur ngajarkeun lagu eta potong bebek anu samangsa dikewali ternyata teh ngabunuh Brad.
Anjing. Ieu tah anjir. Ieu tah nuker leutikna teu asup TK heula mah. Ampun si Kosim. Kos eta mah ngan saukur lagu kos. Najan heueuh eta anjir potong bebek heueuh. Pan kana bebek eta mah lain ka jelema. Seteh parah aja sih ieu. Ampun teuing. Tapi angger berat si Kosim mah aya dampakna. Barudakna geus galedena anjir. Balalangor ngadon talaburan. Lain ya kos kela kos ya. Lain masalah lain dampak tina lagu potong bebek seteh. Talaburan mah lain. Ai maneh Angger berat tadi sorangan anjir beurang. Barudak aya nu talaburan. ada lain tina eta meureun tawuran mah. Kenakalan remaja we nu kitu mah. Tawuran di mana deh? Berat tadi anjir di saung sawah pas Kosim liwat. Tawuran di saung sawah. Tawuran mah di jalan sih teh. Mana lagi di kampung orang mah anjir, aya nu tawuran. Kota nu tawuran mah. Saung sawah tawuran naon maneh? Eta berat. Ngaradu bakok barudak kasampa ku Kosim tuh hempak we anjir. Kebenaran Kosim tuh juga udah dengan berat. Nurut we Kosim ge bakona bako ngeunah di bako molengan. Udah pisan Kosim ngelenyeun we. Rempah cek aing si Kosim nya. Kos. Tawuran mah sih lain ngadu bako, ngadu pedang, ngadu samurai, ngadu CR. Lain ngadu bako, maneh ngiluan deui nya. Ngadu bako. Ya usah ulueun anjir. Cing atuh si laing mah geus kolot cenah teh. Eta teh budak keur diaran ajar udud cenah teh. Lain cara maneh mah. Ya omongeun ieu anjir, kumaha engke lamun ku kolotna katinggalian maneh eta pipiluan di dinya sangka maneh anjir anu nyontoan. Omongeun Kosim ieu ampun teh. Hah, aya-aya wae ieu yeuh anjir yeuh. Pak Komas Bran anjir. Tadi mah Brad Aceh ngusup euy, ibarat pepatah gini, Brad. Pepatah nu mana deui ya? Eta Brad, anu pepatah eta teh gini, Nu mana? anu caina herang kaosna beunang, Brad. Ya, cek aing lagi celek sih ieu mah. Ceng please, ceng cek aing ieu entong make aja pepatah-pepatah lah. Teu balik di dinya mah anjir pepatah-pepatah ge. Ya di mana-mana ge anjir caina herang laukna beunang. Nah jadi kaosna beunang Stepan ngalalauk. Pan nguseup. Kapan ieu tah, Brad? Tah, Heeh. kapan Aceh mah tadi teh ngusup teh, Brad? Hah? Kadigur. Tigu jubur. Nya, Brad. Terus? Ngojay sekalian, Brad. Ambil basuh kabeh. Ya, terus ieu baju di mana? Kapan dibere baju, Brad? Ku bos ajat ya, Brad. Mahal ieu teh bedol 350. Sabecak pinu. Koplok anjing. Wah, sampai capino. Heeh, benar berarti Aceh mah dinten ieu teh nya nguseup teh bobonangan. Iya, Brad, kaos. Bobonangan kaos. Cek aing mah tong make jeung nguseup nya anya rek bobonangan kaos mah. Geus hujanan atuh teh. Sehese mau jujur nih, guys. Dasar saroceng anjing. Hah, bisa wae ieu rintik-rintik hujan anjir di atas genting.